Kacarioskeun santrina mamagentur teh sangat seueur. Bahkan dina ieu buku dicarioskeun bahwa santri mamagentur teh langkung ti 1000 urang. Masya Allah, hebat luar biasa. Anu langkung hebat deui nyaeta santri anu 1000 urang teh sadayana kageroh kunyalira kumamagentur hungkul. Aduh, urang makarak aya santri 10 urang geus riweuh. Anu leuwih hebat ti dinya deui nyaeta santri-santri mamagentur seseueurna jaranten ulama besar. Di antara murid-murid Mama Satibi anu jaranten ulama besar nyaeta Mama Sempur atanapi Mama Tubagus Bakri, sareng deui Mama Emet, Mama Cimasuk di Garut, teras Syekh Zainal Alim atanapi Mama Haur Koneng, teras deui Syekh Muhammad Umar Basri atanapi gelarna Mama Fauzan di Sukaresmi Kabupaten Garut. Atuh kabeh dieuna anu deukeut jeung kampung urang nyaeta aya namina Syekh Izzuddin di Cibatu Cisaat. Atuh aya deui takomo anu leuwih deukeut jeung kampung urang nyaeta Syekh Sayuti atanapi gelarna Mama Pawenang anu aya di Nagrak. Kan sanajan deukeut urang mah can pernah pan jarah kadinya. Anu leuwih deukeut deui di kampung urang aya nyaeta namina Syekh Zarnuzi, gelarna Mama Pamuruyan Cibadak. Deukeut pisan eta jeung urang. Kusabab deukeut atuh katuncal wae mun jarah teu sok kalibatan. PR tah pikeun Pak Andi. Kudu kajarahan eta ulah nepi ka diliwatan wae. Salah satu penyebab suksesna mamagentur bisa mencetak murid-muridna jaranten ulama nyaeta mamagentur mengajarna dengan penuh kasih sayang ka muridna teh. Leukeun, rajin, sareng sabar nyang hareupan murid-muridna. Bawa ningkuleukeun Mama Satibi upami aya santri na anu belet sok dipasihan cai sareng dijampe tah mastakana teh tiap enjing. Kan hanya kali jampe na ditulis na ieu buku euy, lamun ditulis mah lumayan tah. Urang praktekkeun ka urang we gampang kabatur da teu boga murid supaya urang pinter jeung jadi ulama deh. Tapi mudah-mudahan we sok sanaos jampe na teu kapanggih, tapi simkuring anu maoskeun ieu sejarah sareng anu ngupingkeun kana ieu sejarah mamagentur sing kabaragean kabarokahan ti mamagentur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di antara sekian ribu murid mamagentur teh kacarioskeun aya salahi sawios murid mamagentur anu sengaja ngadeuheus ka mamagentur hoyong didoakeun supaya janten ulama. Saur ieu santri teh, Mama abdi nyuhunkeun pidoa nanti Mama, abdi teh hoyong pisan janten ulama. Tapi saur mamagentur, anjeun mah moal jadi ulama jang. Saparantosna ieu santri nguping waleran ti Mama Satibi nu sapertos kitu. Mulih deui we ieu santri teh kakobong bari kaayaan sedih. Kusabab hayang jadi ulama tapi saur mamagentur moal jadi ulama. Sawaktos sababaraha lami ti harita panasaran ieu santri teh, euih deui ka Mama
ngadeus deui ka mama nyuhunkeun didoakeun keukeuh hayang jadi ulama. Jawaban Mama Satibi tetap seperti anu kahiji, anjeun mah jang moal jadi ulama kara kumaha oge. Ieu santri ngaleos deui ka kobongna bari kaayaan sedih kusabab can laksana hayang didoakeun jadi ulama ku Mama Satibi. Teu lami ti harita ieu santri teh panasaran, balik deui menghadap deui ka Mama Gentur. Bari keukeuh hayang didoakeun janten ulama. Jawaban Mama Gentur sami sapertos kamari moal jadi ulama. Akhirna ieu santri teh nyarios, mama atuh ari abdi moal jadi ulama mah diterik jadi naon? Cik atuh bukakeun bakal jadi naon abdi teh? Saur mama, anjeun majang moal jadi ulama ngan anjeun bakal diuk di kursi. Ieu santri nguping waleran sapertos kitu ngaleos deui wewih di ka kobong bari kaayaan bunga campur sedih. Bungahna tos aya waleran ti Mama Satibi bahwa anjeunna teh bakal diuk di kursi. Atuh jaheu diuk mana kursi? Maksudna bakal jadi pejabat. Guru mapan sok pikiraneun ari nyarita teh. Betak lamun guru nyarita olah langsung dipacok kudu dipikir heula. Atuh ari sedihna nyata ditea kahayangna jadi ulama tapi saur mama eta bakal diuk dina kursi bakal jadi pejabat. Lila kalilaan singkat carita wallahu alam sabaraha minggu sabaraha bulanna teu kacaritakeun aya lah buronan pemerintah. Buronan eta teh ngaranna persis jeung santri anu hayang jadi ulama teh. Akhirna ieu santri anu hayang jadi ulama teh ditayangan ku polisi. Waktu harita polisina masih kene zaman Belanda. Hiji waktu datanglah polisi utusan Belanda teh ka kobong Mama Gentur. Tujuanana rek newak buronan anu ngaranna persis sareng santri Mama Satibi anu hoyong jadi ulama teh. Tapi ku Mama Satibi disumputkeun ieu budak teh diamankeun, teu dibejakeun ka polisi bahwa di dieu teh aya ngaran eta. Sawaktos polisi baralik deui, kemudian ieu budak anu hayang jadi ulama teh dipanggil ku Mama, "Jang ka dieu." Kusabab anjeun ayeuna mah diteangan ku polisi, dangaran anjeun teh geus jadi buronan, dipitnah, wayahna anjeun kudu indit manggihan jalma anu sok nyemah ka dieu. Eta jelema teh tugasna osok nguruskeun hutan. Wayahna jung panggihan di daerah anu carioskeun we lamun tos kapendak mah abdi kajurungan ku Mama. Saparantosna ieu santri dicariosan kitu ku Mama, nurutlah ka Mama. Teras ieu santri teh nyuhunkeun doa ka Mama supaya salamet di jalan sareng supaya tiasa papendak sareng jalmi anu dituduhan ku Mama teh. Ceritana berangkatlah ieu santri milarian jalmi sesuai sareng petunjuk Mama. Singkat cerita ieu santri teh papendaklah sareng jalmi anu dituduhan ku Mama teh. Begitu tos kapendak ngobrol ceritalah ieu santri teh bahwa anjeunna teh difitnah jadi buronan, kemudian dipiwarang lumpat ka dieu ku Mama. Barang nguping cariosan kitu kemudian ieu santri Mama teh diaku dibagiakeun didinya, bahkan dianggap anak sorangan. Kusabab ieu budak teh geus diangkat anak,
kujalma anu ngurus kahutanan teh terus disakolakeun ieu budak teh nepi ka luhur, nepi ka jadilah tentara dugi ka Indonesia merdeka. Ieu santri mama nu hayang jadi ulama teh diangkat janten jenderal. Ngan hanjakalna nami ieu jenderal teh teu disebatkeun na ieu buku. Duka jenderal nu mana tah anu pernah ngobong di pasantren Mama Gentur teh. Etalah cerita santri Mama Satibi Gentur anu janten jenderal. Ieu kisah simkuring mendakan tina kitab fi Qissatil Mamal Haji Ahmad Satibil Qanturi. Wallahu a'lamu bishawab.